kuari urang dibere koron cek Habib Lutfi mah lain korona kolorna kolor sia merenya. Nah ente apa lamun eta khunfas lalai kalong diharamkan haram hukumna setelah diharamkan teh aya hikmah tetapi dibunuh mah ulah sebab satu-satuna hewan anu pernah berdoa ketika Masjidil Aqsa dihancurkan ku Yahudi aduh bisa ngadoa diterima ku Gusti Allah iwal ti lalai ngadoa ya Allah ya Rabb andaikan saya punya kekuatan dan tolong berikan kekuatan saya dengan rekan-rekan saya kekuatan ini akan saya jadikan sebagai jihad fisabilillah untuk membangkitkan Masjid Aqsa supaya tidak jadi dihancurkan. Tolong ya Allah berikan saya kekuatan gunung supaya bisa dicabut ku kaula, laut supaya bisa diarahkan saina ku kaula, jangan hantem Yahudi nu nyaho kecuali hanya para aulia-aulia Allah. Doa lalai. Masya Allah, orang tuh pernah ngadoa ku hari eleh kulalai. Nah ketika diharamkan ke Gusti Allah awas di Gusti Allah karena nyana pernah berdoa seperti eta di tubuh lalai bakal aya sum eta adalah racun ketika didahar tanpa aya alasan awas ketika aya alasan jelema bengek baheula kan Nabi Brozak bengek ubarna ieu geus asa bengek eta ubarna akhirnya datanglah ke dukun cek dukun ngadahar lalai. Wow ini makanan saya ceknya mantap nyana hampir kos lalai itu. Nah didahar eta mah aya alasan. Nah ketika tidak ada alasan seperti di Wuhan bener tuh aing ngomong eta di Cina teh habis makan orai bayawak buaya lalai orang nu diharam-haramkeun teh eta teh nyieun makan besar kurang leuwih piringna 13 juta didalahar terus itu cuman 2 hari setelah makan tersebut keluarlah penyakit virus corona. Bahasa batur virus, bahasa orang kuman letik mah kuman tapi coba ge dipapalangkakan lamun geus ka tengah-tengah palangkakan eta kuman deuk dipicin ge ulah ngeunaheun tuh sia makan dasar ararosok garoblog eta kuman masyaallah mantep kuari ge hajerus di mata hajerus eta na kumanan bae teu meunang dieuweuhkeun ada satu keindahan daripada ngahayal tuh ya iyalah virus. Nah akibat barang haram terus dihalal tadi Kang Jeng diturunkan untuk membawa syariat melalui syariat orang bakal selamat bukan saja di Cina bukan saja di Italia bukan saja di Amerika bukan saja di Iran di Indonesia ge loba nu geus ngadahar orai loba anu ngadahar lalai kepiting ge didahar kemudian tadi dinya dalam mendekai mah pemujiono teh naon ngaranna bayawa kadal dasar kadal ngomong kadal iya sasada sorangan nyana ya bangko dan lain sebagainya tunggu akibatnya kula masuk boga dongeng kieu we ketika Irak erek dibanjirkeun malaikat geus siap bengawan furat karena dibuka wajib jam genep bakal dibanjirkan ku malaikat turun malaikat rahmat naon dia banjirkan emang kunaon di negeri Irak 400 jelema nu zinah malam ieu oh cek malaikat wajar lamun deuk dibanjirkan tapi kula boga data naon 900 jelema nu penting taqarrub ka Gusti Allah wali-wali Allah 900 lamun Bajung 400 jeung 400 banjirkeun tetapi ieu mah kan leuwihan keneh anu taqarrub ka Gusti Allah
malam tadi 400 nu zina, 900 anu zikir ka Gusti Allah dengan penuh keikhlasan. Nu huluna bisa ditenden di hadapan suku, ulah jadi dibanjirkeun. Ulah jadi bejakeun ka Gusti Allah. Bebeja ka Gusti Allah bener. Ulah jadi langsung keran ditutup di saat Masya Allah penegar negara, penegar dunia, penegar bumi, ahli-ahli zikir ke Allah subhanahu wa ta'ala. Samarukna kumaha ulah ngecek ka kiai, ulah ngahidakeun ka kiai. Awas sebab hareup jelema teh ku kiai lain model kiai nu tadi.